Kadua syarat tayamum. Syarat Bismillahirrahmanirrahim. Syarat tayamum 10 perkarana. Hiji tayamum ku taneuh asalna. Kadua taneuhna kudu sucina. Tilu taneuh ulah tilas susucina. Kaopatna taneuh ulah kacampuran ku tepung atawa bangsa kekeprulan. Eta 5 ngusap jeung leungeunna. Kadua balik ulah ku sabalik. Kudua balik ulah ku sabalikan. Genep kudu ngahilangkeun najisna. Ti samemeh prakna laku tayamumna. 7 kudu ngamaksud tayamumna. Ulah kagok pedah taneuhna beungeutna. Kadalapan kudu nganyahokeunana kana kiblat samemeh tayamumna. Kasalapan kudu geus manjing waktuna. 10 tayamum keur sabab parduna. Keur saban parduna. Syarat tayamum carita nama deal teh kudu tayamum we ulah wudu. Naon we sabab nama? Ek teu aya cai atawa naudzubillahi min dalik teu damang anu ulah kacaian atawa caina teu mahi ku pedah dipika butuh ku sato nu dimuliakeun ku sara. Nu intina mah deal teh kudu tayamum we. Tah lamun deal kudu tayamum wayahna wayamut deal teh kedah terang kana syarat-syaratna tayam. Aya sabaraha? 10. Aya 10. Hiji tayamum teh kudu ku taneuh. Teu meunang tayamum ku semen. Janten kedah ku naon? Ku taneuh. Kumaha meledok Hah? kana mukakeun kitu kan. Ngeun taneuh engke di payun. Kadua taneuhna kudu suci. Ulah taneuh anu kanajisan. 3 taneuhna ulah tilas susuci. Ulah ku taneuh anu tilas ulah ku taneuh anu urut tayamum. Terus dia tuh. Kudu taneuh anu suci. Ulah taneuh urut dipake tayamum. 4 taneuhna ulah kacampuran ku tepung atawa bangsa kekeperluan nu lain. Dicampuran ku tarigu, ku tepung, ku wedak taneuhna ulah. Nya. Karos. 5 ngusap beungeut rejeung leungeun. Kudua balik ulah ku sabalikan. Jeda tayamum mah wajah sareng panangan. Hungkul. Teu sampean mah. Nya eta ngusap beungeut rejeung leungeun 2 balikan teh kieu tah. Kudu kan. Tah kieu. Kumaha balik ngabalik? Kieu teh. Nah, ieu teh taneuh di dieu teh. Kitu tah. Tuh, ieu kitu sabalik nya. Kitu deui kana taneuh. 2 tos gitu. Kasnya kitu. Misalnya tayamum kangge salat isya maka kudu tos asup waktu isya. Teka kamera nu tadi ieu. Ka 10 tayamum teh keur saban fardu. Jadi mun tadi tayamum kanggo salat maghrib torojol waktu isya kudu tayamum deui walaupun teu batal wudu gitu. Teu amun wudu mah tiasanya. Teu wudu deui gitu. Pami wudu mah lah wudu keur salat maghrib tiasa diangge wudu salat isya ari teu batal. Tayamum mah teu tiasa. Kitu tah bedana teh.